it's intuition, but some things you just don't question. Like in your eyes, I see my future in an instant, and there it goes. I think I found my best friend. I know that it might sound more than a little crazy, but I believe I knew I loved you before I met you. I think I dreamed you were tonight. I knew I loved you before I met you. I have been waiting all my life. There's just no rhyme or reason, only the sense of completion. And in your eyes, I see the missing pieces. I'm searching for, I think I found my way home. I know that it might sound Wilayah Kuning. Bagaimana saksi sah? Alhamdulillah. Tong hilap, subscribe, like, and share na. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deh sareng Aden channel. Mudah-mudahan ayeuna abi aya di ulem atau nabi aya uleman di wargi saderek di keluarga Pun Rama. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan aya dina kabagjaan anu ditigahkeunana yakni putra Nawa. Mudah-mudahan tonton terus di dia ya dina channel Aden, pasti bakal keseruan, pasti bakal seru pisan. Hatur nuhun dan terima kasih.
illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana saksi Ihsan? Mudah-mudahan mas kawin ini bermanfaat bapaknya oleh selamanya dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya terima mas kawin dari AA yang telah disebutkan dalam kisah itu. Insya Allah mas kawin ini saya akan menggunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga ibu baru nanti saya gunakan ya. Kumaha kesan-kesana atuh? Bahagia. Mang, ya lagi mau mewah. Aturan kenapa? Neng sareng Asep nuhunkeun dihapunkeun ka mama. Anu parantos nepi ka diri ka abdi nakandung salami salapan sasih labina. Ayeuna abdi tos rumah tangga, tos janten suami istri. Nuhunkeun doana ti ibu. Margi doa ibu teh ijabah. Allah parantos ngadawuh. Ridallah fi ridha walidain, suftillah fi sulti walidain. Kariduan Allah aya dina kariduan ibu Rama, kabedo Allah aya dina kabeduan ibu Rama. Begitu abdi nyuhunkeun dihapunkeun ka mama, tidak sabudaya kehilapan kaupatan abdi. Mama sekali deui Neng Asep papunten. Sok ditolong. Yap kasep gelis rangkul emah, kasep rangkul emah gelis. Tempor mah di penta, sanajan teu di penta ge didoakeun ku mama, oge diampun ayeuna. Sok tampokeun dina dengan ayeuna. Tanggung jawab ayeuna aya dina tanggung jawab hidup rumah tanggana cepet. Sok ayeuna ka mama. Ada mertua tapi ibu ku anjeun. Ku kitu doakeun abdi doaan. Mugi rumah tanggana sing
Ayo narabankan kalamanan. Mugi Gusti masih ada apa teh? Aku dong pengen. Ayo masih. Ayaan, sekarang kabar. Assalamualaikum guys. Parkir. Mawa kesan Wak, alhamdulillahnya lancar, alhamdulillah. Kesan kesana tuh bahagia. Bener, alhamdulillahnya banyak. Sing jadi